Maco dongeng Mang Anggang. Brung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana be ayana. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Di wewengkon perbatasan antara Provinsi Banten sareng Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Puncak Habibi, anu tebih di wewengkon Pelabuhan Ratu. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kana parantos manco dongengna sareng maparin komentar oge lainna. Mudah-mudahan kasayanan dibalas ku Gusti Allah, ku kasayan-kasayanan langkung ageng dibasikeun ka Mang Anggang. Mangga mitra supados teu kolong tingkan waktos urang baradungan bae dongengna. Brung Sanggeus dirasa cukup persiapanana teu poho oman maca doa. Geus kitu mas sabarut oman narajang nyerang nyeratu ku jurus bubuka nyeta jurus kaboedan ngudag mitoha. Barang serangan oman geus tepi dipapagu nyeratu ku jurus bakakak ngampar. Saya keburu kulitik dua makhluk nu ayeuna geus kahiji badan terus taruh ngambah sagara kanikmatan. Belap kulambu ranjang nutup poek nu keur tarung teka tempo deui nu kadengengan saukur sorana hungkul. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra. Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu cacap nyeratu ngageuingkeun oman kulisik oman ngulisik tuluy nyengkatkeun awakna gek diuk gigireun nyeratu bari pok ngomong pada epe kersaeun naon Gusti Ratu cek oman bari gigisik syarat kahiji geus reng saya dilakonan ku anjeun. Kami ngaku eleh anjeun manusia lalaki lanang jagat tewasa kami ngayunan kesaktian olah ranjang anjeun nu sakitu dahsyatna anjeun wawuh teu ka Mang Anggang. Kumaha Kanjeng Ratu? Wawuh ka Mang Anggang tukang dongeng na YouTube teh. Mohon sumuhun abdi salah sawios subscriberna. Ari kitu kumaha kaula nun? Anjeun manusia lalaki lanang jagat tewasa kami ngayunan kasaktian olah ranjang anjeun anu sakitu dasatna tah
tebeda mangagang oge kitu tah. Sora Nyi Ratu leleuy bari nyekikik seuri. Pohara anjeun manusia. Pusaka kijing saketi subur mani bobogaan kami. Kot kata walah kaya yang harapan pusaka anjeun anu sakitu. Pon kitu deui mustika kembar puting giri nu kami teu mampu nahan serangan jurus corok-cok dewa nu anjeun manusia. Mending ngadereded lir ibarat geran Rambo. Tah ku kituna urang prung tah ku ayeuna kitu anjeun ku kami dianggap lulus tina syarat nu kahiji. Teu mimiti ayeuna tapi ka umur anjeun 70 tahun anjeun bakal dibere kabeungaran harta ku kami. Tapi ingat mun umur anjeun geus 70 tahun sakabeh harta bandak asup jiwa jeung raga anjeun sorangan bakal dicokot ku kami. Jeung nadai anjeunna moal bakal boga katurunan. Kitu cek Nyi Ratu mitra bari neuteup ka Oman. Samemeh ngajawab Oman ka Nyi Ratu, Oman ngareret heula kana pusaka kijing saketi. Pusaka na nu ngaranna pusaka kijing saketi na Nyi Ratu. Bener we. Dina pusaka anu rupana jiga kijing, jerona kijing, pusakana teh mitra katempo loba getih bodas nu ngalembereh geus mimiti garing. Red Oman ngaret kaluhur mustika kembar Nyi Ratu pinuh ku tatu nuting jaraplok bareureum segede-gede duit gobang. Hatur nuhun Gusti Ratu, abdi bingah amarwata suta nguping cariosan salira Gusti. Kok kitu na prung abdi sanggem nyumponan syarat nu kadua ti salira. Syukur manusia. Syukur tah ayeuna gara pake deui pakaian anjeun. Tong ulutan-ulutan kitu gara kaluar anjeun ti istana kami kaluar. Engke setiap bulan purnama pinuh anjeun bakal dikirim ku kami duit anu loba. Sadiakeun kamar khusus keur kami nya. Kamar naon? Nyi Ratu, kamar khusus. Kamar khusus. Nya, kamar khusus. Ya, kade khusus. Pikeun kami mikeun duit ka anjeun. Mangga Gusti. Abdi ngaturkeun rebu nuhun ka salira panjenengan. Mitra kaum dangu sanggeus kitu mah Oman gewat mulungan pakaianana nu patulayah rap-rap dipake deui. Mitra kaum dangu rengse Oman sabaju Ratu Siluman orai guha gunung tangkorak merentah pikeun nutup kadua panona. Oman nurut kana parentah Nyi Ratu manehna meuremkeun kadua panona. Sanggeus Oman peureum telila hawar-hawar kadenge sora awewe nu keur macakeun pangumuman tina sapeker. Ibu-ibu jamaah Majelis Talim Al-Hikmah, ayeuna tos tamu 8 langkung 3 menit. Hayu urang sami-sami karumpul deui di majelis. Urang ngaraos deui, urang tolab deui. Kitu sora nu kadenge ku Oman, gebeg Oman ngaranju kusabab apal kana sora eta. Nah sora Ustazah Lilis saya di dieu. Ceuk Oman ajero hatena. Can beres kadewas ngong deui kadenge hawar-hawar sora lalaki. Yor sayur. Sayur. Oman apal pisan ya eta sora Mang Jajang, tukang sayur nusok biasa nguriling di lemburna. Lantaran penasaran akhirna Oman ngawanikeun maneh lalaunan mukakeun panona
Barang brai bentak sing horeng oman geus nyampak di hareupeun imahna. Percis pisan keur ngajanteng di hareupan to tepas. Geuning aing teh geus aya di imah. Gerentes oman bari tuluy ngetrok panto. Nyai, buka panto. Akang balik nyai. Nyai, buka nyai. Kamarana, sare kene kitu. Nyai, buka panto. Tegung ngeslila brai panto anu muka ti jero. Geuning akang tos mulang. Cek Midah bari raret-raret. Nitenan babawaan oman. Nah geuning lengos ya akang teh. Cek gerentes satena. Nyanyi akang mulang. Tembal oman bari nuturkeun Midah asup ka jero imahna. Mitra kaum dangu sanggeus aya di jero imah gek diuk. Midah nu memang geus teu sabar ngarep-ngarep kedatangan oman harita langsung tumanya. Kumaha kang liar teh hasil teh? Mana babawaanana? Sabar atuh nyi. Akang reula. Idah tos teu sabar. Tos teu sabar akang hayang garang ngadenge hasil akang liar. Nyanyi akang ge ngarti kieu nyi. Cek oman. Saterusna mah barabat oman nyaritakeun sagala rupa nu geus kaalaman ku dirina. Salila liar ti imah. Ti mimiti manehna nepungan Ki Kuncen di basir laut kidul terus ditolak. Terus manehna gelut jeung pati panjaga gua siluman oray tepi kapanggih jeung siluman ratu oray. Kabeh dicaritakeun ka Midah ditetek eueuh anu kaliwat. Ngan aya hiji nu teu dicaritakeun ka Midah. Nyaeta basa manehna tarung ngalawan Nyi Ratu pikeun nyumpuanan syarat nu kahiji teh ya. Manehna sieun mun Midah ku ciwa. Oman sieun mun pamajikanana ngambek sabab oman yakin yen sasuka-sukana oge pamajikan kanu jadi salaki. Ari ngadenge sare saranjang jeung awewe sejen mah. Boh manusia, boh sabangsa siluman oge pasti bakal rajit hatena. Bencar, lir ibarat kaca jendela nu ditalapung ku mitoha bikang nu buntut kasiran. Tak kitu nyai caritana teh. Oman mungkas lalakona. Oh gitunya Kang. Duh, idah atoh ngadengen akang. Berarti sagedeung deui urang teh bakal jadi jelema beunghar atuh Kang. Bener nyi. Sakedeung deui urang duaan bakal ngumumkeun ka dunia wilujeng paturai kamalaratan. Wilujeng sumping kabeungharan. Ceuk oman bari ngagak-gak seuri jahat. Nya Kang. Kemun tos loba duitna mah idah rek meser HP nya Kang. Idah rek foto-foto jeung batur ngarambet idah. Cek si Eci macan aya HP nu bisa ngageliskeun. Banget goreng jadi halus, banget runyak jadi cekas. Mun orang dipoto make HP eta Kang, sanajan banget orang hurik butut jika bujur katela oge bakal jadi gelis Kang. Nyaweg nyi lah, nya we tong boroning HP na. Sanajan jeung pabrikna oge ari nyai hayang mah moal burung dipangmelikeun ku Kang. Nya tukang ari kitu mah. Tapi irha tukang irha urang menang duitna. Sakedeung deui nyi. Kana tilu poe deui nyi urang menang duit loba teh. Nya tukang ari kitu mah. Yu atuh ayeuna mah urang sasarap heula Kang. Ayo nyi. Kabeneran akang oge lapar. Cek oman. Bari cangkat nangtung saterusna mah duanana ka dapur rek sasarap. Mitra kaum dangu. Kocapkeun 3 poe ti harita peuting geus meh nepi kana tengahna. Hiliwir angin geus mimiti karasa tirisna. Tiris. Di luhur langit caang baranang kacida endahna. Bulan purnama geus sapinuna tatandang.
nembongkeun ini anteh nu keur diuk di baturan kucingna. Bentang-bentang nu ting karetip jiga kica-kica beger nambah endah kaayaan langit dina mangsarita. Dina kaayaan anu samodel kitu di hareupeun lawang panto kamar nu ditutupan ku hordeng samping pangais nyampak Oman jeung Midah geus eleke sekeng. Di hareupeun panto kamar panyepen, panto anu ceuk Nyi Ratu siluman mah cenah panto kamar heuseus. Nu dijieun heuseus tina pamenta Nyi Ratu orai teh. Heuseus teh khusus mitra. Maranehna geus teu sabar nungguan kiriman duit ti Nyi Mas Ratu orai. Menang sawatara dilatih harita rieg imah riegan jiga aya nu ngedageun. Kang, lini Kang, ceuk Midah bari ngarapetkeun diukna ka sarakina. Cicing nyai tong gareuwah. Tembal Oman geblug telila ti jero kamar kadenge aya nu sora nu ngageblug disusul ku soratan parupa nu harewos kana ceuli Oman wungkul. Hei manusia, kaula utusan Kanjeng Gusti Ratu Nyi Mas Sekar Arum Astasia. Kaula ka dieu diutus sajamikeun duit ka Andika. Ayeuna duit geus aya di kamar. Andika bebas ngagunakeunana. Ayeuna kaula pamit rek balik deui ka nagara kaula. Jep sora teh jempling. Sanggeus kadenge kitu mah geuat Oman jeung Midah arasup ka kamar. Hayu nyai, urang asup ka jero kamar. Hayu, ka jero kamar panyepen ayo. Hayu Kang. Mitra kaum dangu. Barang geus aya di jero kamar, sajongjongan duanana ting olohok bengong, mata simeuteun. Kusabab di luhur meja awi, nu geus disiapkeun ku Oman ti sanggalna, geus nyampak gundukan duit nu kalintang lobana. Duit 100 ribuan beureum jeung duit 50 ribuan ngajajar patumpuk-tumpuk lamun di karungan mah meureun aya kana 7 karungna. 7 karung. Akang, jadi urang teh beungharna Akang. Ceuk Midah bari lumpat ngagabrug tumpukan duit nu sakitu lobana. Nyanyi. Oman nuturkeun Midah bari ngagabrugan duit. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun nyurungkuina waktu beteu karasa mitra berang deui eta peuting deui kocapkeun sataun ti harita mangsa balebat datang tanda sang Dewi Angkara mimiti madal sumirat nyangan jagat Cibun anu ngagerendang dina tungtung daun kadanga ting borelak ngagencelang kasorot cahya berang di Taman Sari Kaputren Nagri tunggul ireng warna-warni kembang keur laligar kasawang matak pikabetaheun eta nagara siluman nu aya di guha Gunung Tangkorak. Dina kaayaan anu samodel kitu kocapkeun di lembur legok nyenang geus nangtung hiji imah 3 tingkat nu kacida agrengna. Pakaranganana lega dikurilingan ku taman nu pinuh ku rupa-rupa kekembangan. Aya kembang malati, aya kembang ros beureum, kembang kuping gajah, lidah mitoha nu buntut kasiran oge aya. Malah kembang-kembang mahal zaman harita oge araya.
kayaning bonsai, anggrek hidung ti Papua, Anthurium cobra, aglonema, kaladium kadaka malah nuker ngetop zaman harita nyaeta kembang monstera variegata atau janda bolong oge aya. Teka palang deui mitra, wangunan eta imah dipapaes ku relip-relip profilan jeung segala bentuk ukiran nu dilapisan ku emas 24 karat. Lantai handapna dilapisan ku marmer onik nu dipesen langsung ti negara Turki. Di gigireun wangunan utama aya wangunan deui minangka garasi. Di jero garasi nyampak ngajajar mobil-mobil malarewah kayaning mobil Toyota Alphard, Lexus LM 4 seater, Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 AT, Ferrari Mitra Pininfarina Sergio, Lamborghini Vanano, nepi ka mobil odong-odong merek Mang Rizalo oge aya. Teu catur sedan BMW i8 Roadster mah can deui mobil 1 juta umat. Kayaning Avanza Ayla Agia aya kana puluhna ngahaja dipake angkutan umum khusus eta mah keur muatan travel. Kamana-mana travelna oge. Aya di travel Bandung ka Garut, Bandung ka Jakarta, Bandung ka Cirebon, Bandung Indramayu, Bandung Cikiding, Bandung Sumedang, Bandung Banjar, Bandung Cicalengka. Wah, kamana-mana nepi ka Bandung Banten atawa Banten Bandung oge loba. Aya kana puluhna ngahaja dipake angkutan umum khusus muatan travel. Teu kapalang deui kusabab di pakarangan tukang oman eta. Maksudnya teu kapalang kusabab di pakarangan tukang imahna geus ngajajar deui mobil bus pariwisata merek Hino jeung Mercedes nu pinuh dipapaes malar pantes ku rupa-rupa sato boneka kayaning kelenci, marmot, soang, hayam jeung Manila. Eta geus Manila deui wae mitra. Kacaturkeun di jero imah di salah jero hangan oman jeung midah keur uplek ngarome HP na sewang-sewangan. Oman nyekel HP iPhone 5 Black Diamond nu aya gambar apel kohok sasalalai tukang natea. Jempolna pakupis ngulinkeun permainan game Kapten Jilong. Senengkeun midah nyekel HP Oppo Fin X2 Pro 5G teh. Leungeun pakupis ngulinkeun permainan game cacing nu aya dina layar HP-na. Alah, pae deui atuh ieu mah. Eta si cacing leutik halangan jadi weh katabrak. Midah gugurutu bari ngecagkeun HP-na. Main naon atuh nyi meni rame kitu? Main cacing, Kang. Midah nyikikik. Oh nyanyi. Ayeuna tos tanggal 1, tos waktuna. Nu garawe gajihan, cek oman bari nepak tarangna. Ngarasa kajongjonan teuing nepi ka gaji karyawan katoler-toler. Nya Kang hilap, cek midah. Bari tuluy nyokot deui HP-na terus nelpon ka salah sahiji pagawena. Teh Mariani, kumpulkan kabeh pagawe rek gajihan. Ditunggu di ruangan nyalase ku ibu ayeuna. Mangga ibu siap. Sora nu nembalan tina HP. Tekung ngesilat ting kurunyung awewe lalaki aya kana 25 urangna terus nerangtung ngabaris yang harapan oman jeung midah kawas nuker antrian sembako. Di luhureun meja aya ukiran naga buatan Jepara tos nyampak bak mandi orok nu pinuh ku duit. Jung midah cengkat kop kanu duit pok ngomong ka pagawena. Karja, ieu gaji anjeun bulan ayeuna karja. Ku ibu ditambahan jadi 10 juta. Sing leuwih getol deui anjeun ngurus pipiaraan anak. Mun kanang hayam geus balocor gawat meta duit ka bisusi. Nya bejakeun ka Pakarta nya ka orang dealer teh titah meuli deui bos kaluaran anyar gitu nya. Pentas spesifikasina jeung harga rasa kalian brosurna. Mangga Bu, atur nuhun ditampi ya ku abdi ya. Kan perkawis beas mah. Di badan tan kon sareng Pakarta engke ku abdi. Sore iya ge eta can mangsul abdi bade teras kadelerna ke dicandakeun brosurna Bu. Jang ibu. Cek Karja budak Banten nu gawe di dinya nerima duit gajihna bari pasemon marah mai bagja. Binina, ieu gaji anjeun bulan ayeuna.
Cek Midah deui ka pagawe awewena. Ku ibu ditambahan jadi 8 juta. Angan kade mun ka pasar ulah salah deui balanjananya. Ditetah meuli lauk jamilus kalah meuli lauk japuh. Ibu teu beki japuh alarateul. Amangka ibu atur non pisan apunten moal deui salah beuli. Cek binina orang Jogja bari nampanan duit gajina. Mitra kaum dangu kitu jeung kitu we polah Midah lamun keur pagawena usum gajian. Saterusna mah supir, tukang kebon, tukang nyangu, tukang ngepel, tukang nyeseuh, katut satpam maraju saurang narima gajina sewang-sewangan. Mitra kaum dangu sanggeus kabeh pegawai kabagian gajihna jeung baralik deui kana tugasna sewang-sewangan. Tinggal Oman jeung Midah duaan nu aya di ruang nyalse, ruang santai. Akang, cek Midah, tos beres babagi gaji teh Kang. Duh capek Kang. Cek Midah bari seri sentil nyanyi. Tapi duitnya loba kene we ye. Tuh, dina bak orok masih pinuh kene. Kot kaheser kemakeun duit teh namanya nyi. Mun dibagikeun ka Mang Anggang mah atoheun meureun nyi. Kumaha Kang? Nya mun dibagikeun ka Mang Anggang mah atoheun meureun. Karunya eueuh nu mere teher-teher acan eta Mang Anggang teh. Ngabudah we ngocoblak ngadongeng. Antong Akang. Duit menang munjung mantong dibikeun ka tukang dongeng. Tukang dongeng masalah rakti Akang bisi ge urang apes. Nya kumaha tuh da bingung meyakeunana. Nya Kang, ayeuna urang tos jadi jelema nu pangbeungharna di lembur ieu. Ayeuna urang tos jadi jelema nu kapandang sareng dipika hormat ku tetangga. Hatur nuhun nya Akang tos nyenangkeun Idah. Idah kacida bunga jeung bagjana jadi bojo Akang teh. Ceuk Midah bari ngalendean ka Oman. Sami-sami geulis. Akang oge milu bagja tos bisa nyenangkeun nyai. Teu sia-sia Kang berjuang nyiar pakaya. Sanajan kudu nyawa tarohanana, nu penting urang duaan bisa hirup bagja dalam dunya. Cek Oman bari nyium sirah Midah. Mitra kaum dangu sabenerna mah Oman teh sadar yen hiji mangsa bakal datang di mana Oman kudu dicokot pati di ala nyawa ku siluman ratu orai nu gageugeeh di karajaan goib guha pasir orai di gunung Tangkorak teh. Oman ge sadar yen sagala harta banda kabeungharanana nu kapimili ku manehna ayeuna dihasilkeun tina jalan anu salah. Jeung Oman oge sadar yen manehna tangtu moal bisa nyaba ka alam surga dina poe jaga sabab tangtu pangeran bakal murka kana laku lampahna. Tapi manehna ngarasa bagja deui geus bisa ngarobah nasibna. Sanajan ngan saukur di alam dunia ngarasa bagjana, tapi santeuna manehna ge geus gugur kewajiban dina enggoning nyumponan pangabutuh Midah nu jadi pamajikanana. Da ceuk pamikir Oman mah ngarobah nasib sarta nyenangkeun pamajikan oge ka asupna ibadah kitu.
Mitra kaum dangu niti wanci nu mustari heuleut 40 tahun ti harita basa nincak umur oman 70 tahun teka coceng sapoe oge teka coceng samenit sadetik oge oman maot nyawana dibawa ka alam siluman. Ari midah teku hante mitra umurna pondok kacida kusabab samameh oman maot midah mah geus ngantunkeun ti heula maot kecelakaan di puncak Jahim Cikijing Majalengka. Mobilna tigebrus ka jurang basa disupiran ku supirna nalika balik ti Majenang mantas nganjang ti mahkolotna. Mitra kaum dangu aya nu ngomongkeun cenah oman teh teu salah nu salah mah carana oge cenah aya nu ngomong teu salah deui nu salah mah meureun cenah kaayaanana kitu. Tapi ketang moal aya cara nu salah mun bener kaayaanana nu bisa ngabenerkeun kaayaan manusia iwal ti dirina sewang-sewangan meureun kitu oge Gusti Allah mung saukur nyiapkeun jalana pikeun manusia ngalakonan kahirupanana. Salah jeung bener manusia gumantung kana rengkak palipolahna di alam dunia. Nanging akhirna sadayana eta bakal dipasrahkeun deui ka mantena Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Araya keneh mitra, araya keneh. Aya. Upami aya. Tapi sanajan kitu manganggang oge henteu terang. Eta mah mangga bae nyanggakeun kasadayana kumaha urang bade ngalenyepan hikmahna tina dongeng ieu. Bener salah sanes kagungan manganggang. Manganggang mah ngan saukur medarkeun carita mugi jadi hiburan pang beberah manah malah mandar aya pulunganeunana pikeun urang sadarea. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Manganggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Manganggang oge kasadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Manganggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibiso